Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana anu salajengna nyaeta bagian wal guslu ingdal ihrami wa dukhulu makkata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal guslu jeung adus ingdal ihrami nalika ihram, wa dukhulu makkata jeung adus nalika asup ka Mekkah. Walil wukufi jeung karana wukuf bi Arafata di tanah Arafah. Waliromi jeung karana ngabalang al jimari jumroh berarti dihijikeun. Waliromil jimari jeung karana ngabalang jumroh as-salasi anu tilu. Walid tawafi jeung karana tawaf. Ya ta'addadu anu bing-bilangan naon al-ghuslu adus al muta'alliqu anu cumantel bil haji kana haji li umurin karana pirang-pirang perkara. Minha eta tetep dina umur al ihramu ari ihram. An Zaid bin Sabitin katampi ti Zaid putrana Sabit radhiyallahu anhu ti Sabit ti Zaid anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta henteu nganggo tajarroda anu nyarung Rasulullah lil ihlalihi karana tahallulna Rasulullah waqtasala sareng adus Rasul. Rawang riwayatkeun hukana hadis Tirmizi Imam Tirmizi waqala sareng parantos ngadawuh Imam Tirmizi hasanun ari hadis hasan goribun anu hadis hasan eta hadis hasan tur gorib. Wa yastawi jeung sarua fistihbabihi dina dina sunatna adus saha ar-rajulu lalaki wasobiyu jeung budak wal mar'atu jeung awewe. Wa in kanat jeung lamun bukti itu mar'ah haidon eta anu haid au nupasaa atawa nipas li anna asma lantaran saestuna Siti Asma binta Umaisin putra istrina Umais zaujatis Siddiqi bojona Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma napasat eta nipas Asma bidil khulaifati di tanah Dzil Khulaifah pa amaro maka miwarang haka itu Asma saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antag tasila kana yen adus itu Asma lil ihrami karana ihram. Rawang riwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim. Wala farqa jeung teu aya bedana birojuli di lalaki bainal aqili antara anu boga akal wal majnuni jeung anu gelo. Wala baina sabiyyi jeung teu beda di antara budak al mumayyizi anu tamyiz budak tamyiz wa ghairihi jeung lian ti sobi. Fa illam yajidil muhrimu fa illam yajid maka lamun teu manggihan saha al muhrimu anu ihram alma akana cai tayammama maka tayammum itu muhrim. Fa in wajada maka lamun manggihan itu si muhrim ma'an kana cai layak pihi anu teu nyukupkeun itu maun hi ka muhrim tawaddoa maka wudu eta si muhrim bihi kalawan ma'an. Qala parantos ngadawuh kana itu kaul sal Bugawi Imam Bugawi wal Mahamili jeung Imam Mahamil. Qala parantos ngadawuh sa Nawawi Imam Nawawi iya tayammama lamun tayammum itu muhrim ma'al wudu isyarata migawe wudu pahasanun maka eta alus. Wa inik tasoro jeung lamun ngaringkes eta muhrim alal wudu'i kana wudu falaisa maka teu aya muhrim bijayyidin
eta alus li annal matluba lantaran saestuna anu disupri al guslu eta adus. Wa tayammumu jeung ari tayammum yaqulu eta cicing itu tayamum maqomahu dina tempat adus dunal wudu'i lain dina tempat wudu. Ngopi heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh al Asnaniyu Imam Asnani naso parantos nganaskeun sa Syafi'i Imam Syafi'i alal istihbabi kana nyunatkeunana dina migawe. Kana nyunatkeunana fil wudu'i dina migawe wudu. Wal iktisori jeung ngaringkeus migawena alaihi kana itu wudu biduni tayammumi kalawan teu ku tayammum wa azahu jeung nyubangsakeun Asnani ila naqlil mahamili kana kaol oleh kitu atuh. Wa azza jeung parantos nyubangsakeun Imam Asnani hu kana itu kaol ila naqlil mahamili kana nukilanana Syekh Mahamil wal Mawardi jeung Imam Mawardi wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uningna. Wa minha jeung eta tetep dina itu umur duhulu Makkah ari asup ka Makkah kana parantos buktos saha Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ti Ibnu Umar la yaqdumu eta henteu datang Ibnu Umar Makkah ka Makkah illa bata kecuali nginep itu Ibnu Umar bizitua di tanah Zitua hatta yusbiha nepika isuk-isukna Ibnu Umar wayak tasila jeung adus Ibnu Umar summa yadkhula tuluy asup Ibnu Umar Makkah ka Makkah naharon ti beurang wayadhkuru jeung nuturkeun Ibnu Umar anin Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'aluhu annahu saestuna Kanjeng Nabi kana eta buktos Kanjeng Nabi yaf'alu eta midamel Kanjeng Nabi hu kana itu adus jeung liana. Rawa ngariwayatkeun hu kana hadis Syekhoni Imam Syekhoni walabdu jeung ari lapatna hadis li muslimin eta tetep ka Imam Muslim summa lapar qatuluy tah aya bedana istihbabil gusli dina sunatna migawe adus liman ka jalma daholah anu asup itu man Makkah ka Makkah bainaman dina antara jalma ahroma anu ihram itu man bil haji kana haji awil umrati atawa umroh atau kana umroh au yuhrimu atawa ihram itu si man albatatan sama sekali. Waqadana jeung parantos nganaskeun jeung nyata nganaskeun sa Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi dina kitab anna man saestuna jalma lam yuhrim anu henteu ihram itu man yaktasil maka adus itu man. Wahtuja jeung dijieun hujjah bi annahu saestuna bi annahu alaihi salatu wassalam saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal fathi dina tahun putu Mekah iktasala maka adus Rasul liduhuli Makkah karana lebet ka Mekah wa huwa jeung ari Rasul halalun eta ngahalalkeun yusibu kana make Rasul atiba kana sesengitan naam sumuhun qala ngadawuh saha al Mawardiyu Imam Mawardi al mu'tamiru ari jalma anu umroh idza kharaja di mana-mana kaluar eta si jalma min Makkah ti kota Makkah ti Makkah
fa ahrama tuluy ihram jalma wagtasala jeung adus jalma li ihramihi karena ihramna jalma. Mana bi teh summa aroda tuluy karep jalma tuluy ngamaksud jalma duhula makata kana lobat ka Makkah nazoro maka ningali eta jalma ingkana lamun bukti eta si jalma ahroma eta ihram itu si jalma min makanin tina tempat ba'idin anu jauh kal ja'ronati saperti tanah ja'ronah wal Hudaybiyah jeung tanah Hudaybiyah ustahibba maka disunatkeun naon al-ghuslu adus li duhuli Makkah pikeun asup ka Makkah ka nagara Makkah wa in ahrama jeung lamun ihram eta si jalma minat tanaimi tina tanah Tanaim fala liqurbihi maka henteu itu ustuhibba liqurbihi karena deketna Tanaim. Qala parantos ngadawuh Ibnu Rib'ah wa yadharu jeung zahir naon ayu qala yen dicarioskeun bimislihi pantarna eta jalma fil haji dina haji wa minha jeung eta tetep tina itu umur al wuqufu ari wukuf bil arafata di padang di Arafah wukuf di Arafah. Wa yustahabu jeung si disunatkeun naon ayag tasila yen adus eta si jalma li anna bena Umar lantaran saestuna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana eta bukti Ibnu Umar yaf'alu eta migawe Ibnu Umar hukana adus wahaka jeung barantos ngahikayatkeun saha Ibnu Khalli dalika kana itu yustahabu an Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali annahu jeung karana saestuna itu wukuf maudi'u jatima'in eta tempatna kumpul payusannu maka disunatkeun pihi dina ijtima naon al-iktisalu migawe adus kal Jumaati seperti Jumat berarti adus Jumat. Wa mina jeung eta tetep tina itu umur ar-ramyu amama tasyriqi ari ngabalang jumrah dina pirang-pirang poe tasyrik yang tasilu adus jalma likulli yaumin pikeun saban-saban poe saban-saban waktu guslan kalawan adus patakunu maka bukti naon al-igsa lu pirang-pirang adus salasatan eta aya tilu li annahu lantaran saestuna romyu maudi'un eta hiji tempat yajtami'u anu kumpul fihi dina itu maudi saha annasu jalma-jalma payusanu maka disunatkeun fihi dina itu maudi naon al-ghuslu adus kal Jum'ati saperti adus Jumat wala yustahabu jeung teu disunatkeun naon al-ghuslu adus li rombi jumratil aqobati karena ngabalang jumroh Aqobah liqurbihi karena deketna itu jumroh Aqobah min gusil wukufi tina adus wukuf bihilapi bakiyati kalawan ihtilaf perbedaan ihtilaf pirang-pirang bihilapi bakiyatil jumrati kusabab ihtilafna pirang-pirang jumroh libongdiha karena jauhna bakiyah wa aidon jeung nyakitu deui pawaktul jumrati maka ari waktu pirang-pirang ngabalang jumroh as-salasi anu tilu ba'da zawali dina sabangda zawal wa huwa jeung ari itu ba'da zawal waktu tahajurin eta waktu nyangker walihada jeung kulantaran ieu waktu yakunu maka buktos naon al-ghuslu adus lahunna kana jumroh naon al-ghuslu adus lahunna karena jumroh ba'da zawali dina sabangda zawal wallahu jeung ali Allah a'lamu eta langkung uninga.
Wa minha jeung eta tetep tina sawarena itu umur yusanu disunatkeun ari disunatkeun naon al-ghusl adus lit tawab karana tawab palabdu syaihu jeung ari ieu ucapan guru yashmulu eta ngurung itu lapad tawafal kudumi kana tawaf kudum wa tawafal ifadati jeung kana tawaf ifadah wa tawafal wida'i jeung kana tawaf wida'i wa qad naso jeung nyata parantos nganaskeun sa Syafi'i Imam Syafi'i ala istihbabil ghusli kana nyunatkeunana migawe alus li hadhihi salasati kana ieu tawaf anu tilu bil qadimi dina cekaol anu qadim li annan nasa lantaran saestuna jalma-jalma yajtami'una eta kumpul itu nu kabeh jalma-jalma lahu karana tawaf payustahabu maka disunatkeun lahu kana itu tawaf naon al-iktisalu adus wal jadidu jeung ari cekaol anu jadid cekaol jadid annahu eta saestuna kalakuan la yustahabu eta teu disunatkeun itu guslu li anna waqtahu lantaran saestuna waktuna guslu muassaun eta dilegakeun pala taglibu maka teu ngalindih pihi dina itu muassa pihi dina itu muassaun naon az-zahmatu pasadak-sadak bihilap isairil mawatini kalawan ihtilafna sasesana pirang-pirang tempat kada nya kitu deui qola parantos ngadawuh kana itu kaol saha Rafi Imam Rafi'i wa Nawawi jeung Imam Nawawi fi raudhati dina kitab raudhah fi raudhati dina kitab raudhah wa syarhil muhadzabi jeung dina syarah kitab al muhadzab wa huwa jeung ari itu hukum qadiyatu kalamil minhaji eta teh pamentana dauhanana kitab minhaj li annahu lantaran saestuna kalakuan lam ya'udha eta henteu milang-milang jalma kana itu zahmah illa annahu kecuali saestuna jalma pil naon teh pil manasiki eta dina ibadah haji qala parantos ngadawuh Imam Rafi'i yustahabu disunatkeun naon al-ghuslu adus li salasati karana tilu wa yashhadu jeung ningali Imam Rafi'i lil jadidi ka kaul jadid wa huwa jeung ari itu kaul jadid andamul istihbabi eta henteu nyunatkeun makana perkara rawat anu ngariwayatkeun kana itu ma saha Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha ti Siti Aisyah anna nabiyya sayyidina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu syai'in eta mimitina perkara bada'a anu ngawitan kanjeng Nabi bihi kana itu syekh hina dina waktu datang kanjeng Nabi koduma hiji kana tuh hina koduma makata dina waktu datang kanjeng Nabi ka Mekkah anahu saestuna kanjeng Nabi tawaddoa eta wudu kanjeng Nabi summa topa tuluy tawaf kanjeng Nabi bil baiti di Baitullah rawang riwayatkeun hukana hadis saya Syaikhoni Imam Syaikhoni wakada jeung nyakitu deui jeung nyakitu deui at-ta'lilu ari ngelatan wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa ahmala sareng teu ngamalkeun saha asyaikhu syekh agsalan kana pirang-pirang adus minha eta tetep tina itu agsal al-ghuslu ari adus minal hijamati tina disrut wal hamami jeung nalika kajaman qala parantos ngadawuh Rafi Imam Rafi'i wal aktsaruna jeung lolobana ulama lam yadhkuruhuma eta teu nuturkeun para ulama huma kana hijamah wa hamam
Qala parantos ngadawu sa Nawawi Imam Nawawi bi ziyadati raudhati dina tambahan kitab raudhah wal muhtaru ari nu dipilih al jajmu eta mastikeun pisan bistihbabihima kana sunatna adus diserot jeung kajaman. Waqad naqala jeung nyata nukil saha sahibu jam'il jawami anu kagungan kitab Jam'ul Jawami bi mansusoti dina pirang-pirang anu tos dinaskeun Asy-Syafi'i ku Imam Syafi'i annahu saestuna Imam Syafi'i qala eta ngadawuh Imam Syafi'i ahabbu ari pang dipikaresepna ahabbul gusli ari pang dipikaresepna adus minal hijamati tina diserot darah wal hamami jeung dina jamban wa kulli amrin jeung tina sakur-sakur perkara yughayyiru anu ngarobahkeun ieu ma al jasada kana jasad wa asyara jeung isyarah saha Syafi'i Imam Syafi'i bidzalika kana ahabul gusli ila anna hikmatahu kana saestuna hikmahna itu guslu anna dzalika saestuna itu hijamah yughayyiru eta ngarobahkeun al jasada kana jasad itu yughayyiru eta ngarobahkeun itu naonnya itu adus gitu al jasada kana jasad wa yudhaifu jeung ngadaifkeun hijamah kana jasad wal guslu jeung ari adus yasuddu eta nguatkeun itu guslu hu kana itu jasad jeung nanginaskeun itu guslu wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga wa yusanu jeung disunatkeun naon al iktisalu adus lil i'tikafi karana rek i'tikaf naso parantos nganaskeun kana itu kaul alaihi kana itu kaul sa Syafi'i Imam Syafi'i wa yusanu jeung disunatkeun naon al ghusl adus likulli lailatin pikeun tiap-tiap peuting min Ramadhan tina bulan Ramadan naqala nukil hu kana itu wa yusanu saha al-Ubadi Imam Ubadi anil Hulaimi ti Imam Hulaimi wa yusanu jeung disunatkeun naon al ghusl adus li halqil anati karana nyukuran bulu eta qala parantos ngadawuh kana itu yusanu saha al-Khaffafu Imam Khaffaf fil hisoli dina pirang-pirang perkara wa yusanu jeung disunatkeun naon al ghusl adus li duhuli Madinati karana rek asup ka kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul hu kana itu yusanu lain kitu qala ngadawuh hu kana itu yusanu saha Imam Nawawi bil manasiki dina manasik haji wa amal guslu jeung nganapan ari adus liduhulil Ka'bati karena asup kana Ka'bah faqadana qala jeung nyata nukil hu kana itu guslu sa Ibnu Rib'ah an sahibi talhisi tina kitab sahib at-talhis wa hadza jeung ari itu tukilan an-naqlu anu akhir wa hadzan naqlu jeung ari nukilan anu akhir wa hadzan naqlu jeung ari nukilan anu akhir golatun eta salah wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga qala faslun wal mashu 'alal khuffaini wallahu a'lam alhamdulillahirabbil alamin urang lajeng deui kana video nu salajengna hatur nuhun.